Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satacana tepangkeun wasta simkuring Decita Seviani Rainia, kelas 11 IPS 1. Ibu Bapak Guru anu dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu dipika cinta. Satacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Nu Maha Esa anu parantos masihan rahmat sarta hidayahna ka urang sadaya. Teu hilap, sholawat sareng salam ugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadaya, satacana simkuring bade ngucapkeun nuhun ka Bapa sareng ka Ibu guru anu parantos masihan waktos ka simkuring kangge medarkeun hiji biantara anu judulna nerapkeun tata krama kanu saluhureun. Tata krama teh nyaeta aturan anu aya dina ngagunakeun basa Sunda sacara merenah. Dina kahirupan sapopoe, tata krama nu wajib digunakeun teh nyaeta kedah ngangge basa nu hormat. Contohna kakolot, ka guru, ka lanceuk, jeung sajabana. Contoh tata krama kakolot teh kedah ngangge basa nu lemes. Contona diuk jadi calik, indit jadi angkat, balik jadi mulih. Bedana nyarios anu jeung sapantareun mah wios make basa lomage. Ngan alusna mah anu jeung sapantareun oge make basa nu sopan. Nerapkeun tata krama dina kahirupan teh kudu dimulai ti leuletik supados engke gede teh jadi kabiasaan. Zaman ayeuna mah tata krama teh tos rada pudar. Komo deui barudak sakola anu sok ngalawan ka guruna nepikeun ka asup berita. Kukituna, urang sadaya kudu bisa nerapkeun tata krama dina kahirupan, boh kanu saluhureun atawa sapantareun. Hadirin sadaya, mung sakitu biantara anu bisa didugikeun ku simkuring. Hapunten bili aya kalepatan sareng kakurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.